kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu. Asal jam 12 jam 1 kula sok kuda ngintip santri. Si budak seserian naonan si bungaheun amat. Diintip ku kula hayang nyawa aya jelema eueuh ya. Mun aya moal. Lamun eueuh jelema ngintip ka jandelana. Keur nyekelan HP. Tuh. Imam kok si Amir bae cek aing ge. Ya game Amir kos ieu mah. Lain wiridan ngomeh HP bloon. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan di Indonesia, politik keur curat marit, politik murat marit perekonomian can menentu budaya anu sakitu kuari keur acak-acakanana. Berbagai budaya asup ke Indonesia, golongan-golongan datang ke Indonesia, geus Syiah, geus Wahabi, bermacam-macam kuari di Indonesia teh Islam ngakuna Islam, acak-acakan. Tapi lamun ku Allah dek diangkat jadi hamba nu soleh gampangin Allah mah. Kok betaheun si mondok zaman internet, zaman satelit. Masih kena jelema ngaji amil di pondok pesantren eta teh dek disalametkeun ku Allah. Jih, lamun lain dek disalametkeun ku Allah, masyaallah ngan eta goblogna di pondokna main HP bae. Barang ditanya, "Hei, saya kunaon main HP?" Atuh guru aing kinurja yang main HP. Atuh mah berjamaah buru. Atuh mah beres. Nah, dek disalametkeun ku Gusti Allah mah wanieun nyana ninggalkeun lembur, wanieun ninggalkeun keluarga, wanieun ninggalkeun babaturan jeung handetolan nyana cicing di pondok pesantren ngaji. Masyaallah eta teh keur diriadohkeun ku Gusti Allah. Lamun urang macaan tina perjalanan para wali-wali Allah, jelema nu mondok pesantren eta keur diriadohkeun. Jelema nu sagede kieu apakah teu mampu di pabrik ja mampuheun, apakah teu mampu nyana ulin jeung batur ja mampuheun, lantaran ngora aya di nyana duit ala kadar mah boga, pergaulan ja bisa, tapi dek disalametkeun ku Allah. Ulah paling nganjang sakali-kali bae lah. Tolol lah yang nganjangan segala. Picing di pondok betah. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun teu karasa orang dek disolehkeun ku Gusti Allah. Maha kawasa Allah di tengah-tengah keur carut marut murat marit tapi aya bae jelema nu mondok haji betaheun. Moal aya jelema dibere karomah anu hayu make mobil mewah bae moal aya, sare di spring bed bae moal aya. Jelema dibere mah ulah tapi na teu pernah riadoh moal aya. Mantak satu perjalanan untuk menuju karomah, satu perjalanan untuk menuju maunah, dibere betah heula di pondok. Di pondokna dibere daek ngaji, belah dieuna dibere nyana tea puasa bae. Dahar carang paling ke jam 6 heula suk-isuk ngawudhu, ke jam 9 dahar, ke jam 11 dahar deui. Tuh bae menang-menang mah. Nah iyalah perjalanan seorang santri. Urang lamun membaca Tuan Sabdul Qadir Jailani, kemudian orang membaca Kitu Abu Hasan Asadili, kemudian orang membaca Syahmat Kabirur Rifai, Ibnu Alwan dan lain sebagainya, sarua jeung para nabi nuturkeun para nabi nu mantak dina Al-Qur'an, Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah supaya dituturkeun ku urang. Nah, iman dek nyaritakeun babarieun Allah dek ngangkat jelema dek dibere kamuliaan, dibere betah di pondok pesantren. Wajen teuing deukeut ka pesantren modern embungeun. Kajen teuing bapana nitahan bae sakola embungeun. Kajen teuing bapana nitahan di gawe teh hayang. Nyana mah di pondok bae geus. Kolotna geus ngitung bae anak aing di pondok geus 10 tahun bisa ngaji tah teu. Ditanya, saya geus sabaraha tahun di pondok? Tupugu abah nu ngabiayaan. Lain gitu saya nggak bisa non, bah, ulah sok nanya bisa ngaji, betah naga geus alhamdulillah.
Geus dah asal betah di pondok abah mah geus bau tama fadol Allah. Penting dengan kesehatan aing atuh. Ieu mah betah di pondok geus hebat biasa. Lain lalagan karunia ti Allah. Nah, dibere mujizat da Kangjeng Nabi urang. Ieu Kangjeng Nabi hayang nyepi helanan embung bergaul jeung jelema, embung kapanggih jeung jelema. Naik Kangjeng Nabi ka gunung, ke turun, ke naik tahunan Kangjeng Nabi. Dan terakhir Kangjeng Nabi loba di gunung, tidinya lah turun ayat, diangkat jadi Rasul. Nu keur ngeunah-ngeunah. Kula sok ngobrol jeung dulur kula, jeung adik-adik kula, jeung kiai-kiai. Zaman kula di pondok, artina keur leutikeun sabada. Kitu tamat sekolah SD cici sorogan di abah. Eta dibere loyog santri baheula mah hudang ti peuting teh loyog. Hudang ti peuting. Aju salat wirid hampir kabeh. Hampir kabeh. Kukula lamun ditataan batur-batur kula zaman hari teh eta urang kisoka aya, urang kitu nu hirup keneh nu geus maot aya. Eta teh kabeh asal ti peuting bae hudang. Kukula sok ditanya, saya ngawirid naon? Emang ngawirid kajagoan, emang di mana tuh Cisoka? Satu guru saya mah diajakeun lah. Saya ngawirid naon? Aing hayang ulah teh ditembak. Paeh temuannya, paeh mah paeh bae. Kukula sok ditanya, saya ngawirid naon? Aing mah di Ciduhan di Kang jeung teh. Karena wirid ini roa itu aing. Wiridan. Jadi tipe tinggal wiridan. Aya anu biasa wirid sholawat. Laloyog. Kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu. Asal jam 12 jam 1 kula sok kudang diintip santri. Sudak seserian naonan sih bungaheun amat. Diintip ku kula nya aya jelema eueuh ya. Mun aya moal. Lamun eueuh jelema ngintip ka jandelana. Keur kelan HP. Tuh. Imam kosi Amir bae teh kainnya. Ya game Amir kosi mah. Ieu santri lain wiridan ngomeh HP bloon. Masyaallah guys. Keting kadua, katilu, kaopat. Kula udang deui. Intip deui santri bae. Aya sorangan bae. Sorangan bae di juru pondok di handa. Wah, cekain santri yang edan tenang sih. Masya Allah, ya si santri kurang kararinya. Nek diraha dibere karomahna tuh. Ya perjalanan baheula mah teh zaman kuat tanya jeung Haji Hamid dah. Oh, baheula mah wiridan, baheula santri teh wiridan. Geus diulah-ulah ge ku abah. Awas ya. Ulah sok wiridan hikmat, ulah sok wiridan kajagoan, mun deuk maca sholawat bae. Abah teh galak abah mah. Udah sok udah diri kos gitu, pokoknya ngaji baik. Tetep baik. Sumur datang ke barelah pakai ngeum. Sumur belah. Aya deui tah, kulah masjid teh kulah masjid, pan digedean ku almarhum abah. Meunang meureun sabulan belah. Cek abah teh ieu saking kuatna belah aya naon nya. Aya naon ieu kadinya. Oh, barang diintip da ku abah keur kieu bae. Oh, saha ieu budakna ieu, saha budakna ku abadi kitu ditendek dieuna. Sia paeh sia. Parahnya na barang malah abah, hampura mang. Eta lalakon baheula santri teh teu meunang dicaram, hudang ti peuting teh teu meunang dicaram. Adapun wiridana macem-macem hampir terbiasa. Mantap kabelah dieuna hudang peuting teh biasa. Santri kuari Masya Allah ceku lagi macam-macam ini sekadar ya Pak. Iya mungkin puyang naing dari santri kuari. Ya Allah ya Rabbi kuno jadi kadar iya sih. Iya cerita di kulon mah religinya luar biasa. Artinya santri lekat dengan wirid. Komo di Wetan, di Garut, muka alaman kukula di Tasik, di Bandung. Jara rauh jasa. Cacak di Kulon, biasa wiridan hese.
dan mentak makin kabladiana makin ciut sebab tadi Rasul nu diberi mujizat kecuali sabada masyaqat wali nu diberi karomah sabada kecuali sabada masyaqat ulama nu diberi maunah kecuali sabada masyaqat itu kene santri-santri lamun baheula Mama Satibi jeung Mama Sujai berangkat nu kusakukula didongengkeun teh ya berangkat ke Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama itu Bangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh begitu berangkat Lempang dekat Cilimus tengah jalan kapetingan terus mampir di hiji warung begitu mampir di hiji warung kebeneran pamajikanna maot alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu hadena ge ini mamang santri ya mamang santri pamacakeun Yasin cek Mama Sujai jeung Mama Satibi urang kebeneran ieu mampir pae nya jeung mah ieu yuk maca Yasin bismillahirrahmanirrahim ngarana ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan kadi jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai Mama Satibi Mama Nahrawi tiluan mas santri lalagaan ieu mayit lamun ditoel kitu teh sok hirup kana sama-sama ini bener coba Bismillahirrahmanirrahim walau Qur'anan suyirat bil jibalau kutiat bil kulli mabil mautab balillahi lam ruja'ni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'alu alayya wa tuni muslim toel tarangna hudang mait secara kina hei tani jadi kosia tuh tenang itu Mama Satibi gentur lain lalagaan Masya Allah cek Mama Sujai tapi lembun dibacaan deh iya ditoel iya sok paeh deh kan coba aku saya baca Bismillahirrahmanirrahim wa ma li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un toel jempolna paeh deh kita kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu ternyata eta keur mondokna kene pakai lalagaan Masya Allah. Nah zaman kula ya zaman kula lantaran wariri dan baik malah bejakeun ngaranna aya hiji santri urang belah dieu kebeneran rada ditantangan ku jawara ye caknya na aing wiridan mah emang geus kebal teu manggih musuh kuari meureun ye aing eta mah benyana mata ieu teh naon kana air keras dibawakeun ka dieu cika dekeun nyawa sia air keras sebengekeun Kajun Nurjaya kos itu iya balik kos buat tegur puasa tenang ji awas saya antina karaji tadi di Bandung itu mah terjadi nek gelut teh terjadi lantaran beres nama kaeta iya gelas seolah olah gelut jeung aing heulana iya gelas ku aing gelut gitu aya santi babaturan kula ku aing hirup keneh moal bejakeun ngaranna moal kosok kapanggih mingguan ge kunya di kermus aku eta musuhna jawara je gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing teh kana teh geus balik satri bae lamun boga kamonesan ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awe nu teu daekeun atuh malah sakena ipis kos kitu mah neangan nu teu daekeun di deukeutan santri nah mulai sakali dua kali santri kos kitu teu boga kabeh mulai Bismillahirrahmanirrahim mau dibacakan bisa direkam aduh gitu guys ada yang dibacakan ya itu katakan macam kisuman dia tuh hese bae nah itu asal geus dikieu-kieu beset aduh bae di mana kak kakak di mana sia tadi ka aing